Mun aing dijodohkeun ka dia dijamin budakna bakal kieu. Bakal kumaha budakna mun abah ngajada jeung ieu. Bakalna teh bodas, jangkung, orongoh, begung we. Bakal gitu budak teh. Heeh. Insyaallah. Udah kumaha bapak, bodas ka dia jeung badag. Orongohna ka aing jeung begungna gitu. Lumayan Papa Hajatnya di atas. Pateng, ayo, BBT. Ayo dong Papa Hajat. Ya terima kasih untuk seluruh para tamu undangan atas kehadiran. Boleh ayo sini Papa Hajat, dipersilahkan. Paraya 88 mantap. Bebende anu ayeuna matakina sagala mun keur bagu matakina bageurna mun keur soleh matakina ku solehna. Ayo dong Pak Haja. Duh bebende anu ayeuna Bu Edi matakina sagala mantap. mun keur seri matakina kulucuna. Ayo sepuh naik sepuh. Mun keur ceri dina ku goreng batutna rasa ku sayadatna Kumaha cenah guys ce. sawang karep sorangan Asik. rasa ku goreng adatna mun gajihan loba pisan pamentana. Wey. Bebende anu ayeuna matakina segala mun keur bageun matakina ku bageurna mun keur sono ramen ku ngajak bobona. Bapak Hajat masih ditunggu. Bapak besan mana Bapak Boleh besan? Bapak besan, boleh ibunya boleh sini. Ayo naik. Ayo. SMP Negeri 3 ditunggu. Ya kursinya dibalikin aja ya biar enak nontonnya. Boleh Bun, sini tunggu ya. Duh bebende anu ayeuna matakina sagala mun keur bagu matakina ku bageurna mun keur soleh matakina ku solehna. Duh bebende anu ayeuna matakina sagala mun keur soleh Pak Dik, mangga Pak Dik lah. Ayo Pak Dik. mun keur cerina ku goreng patutna rasa ku sayadatna Ayah Pak Dik ah. mawang harap sorangan asih rasa ku goreng adatna mun gajihan loba pisan pamentana. Duh bebende anu ayeuna matakina segalana mun keur bageun matakina ku bageurna Pak Usep ayo Pak Usep. mun keur sono remen ku Paraya ngajak